Yang didambakan untuk menyusun hidup dalam selama ini ku dambakan, mengapa tak sampai titik kebahagiaan. Ih, dikasih empal. Pa, kemana? Dia tuh. Pasti mana? Hah? Pasti mana? Pasti kuiran gue. Kuirannya kan mana? Bosan di mah wae. Gimana tuh? Kenalan di dia. Karo ieu biasa dua. Di imah bosan. Kena elapkeun mah meureun cicing di imah, Min. Atuh geus cicing di imah bisa berapa bulan. Aduh, kesel kieu. Nah, itu meureun wajar lah cicing harapan imah mah lagi gitaran. Ajar sih kan kemarin. Kemarin kali. Kudu di jero imah cicing di. Lah di luar imah. Nih. Lain ngali wat asana mah cerdas Ngaliwat. Ngapu gua tuh. Tapi di mana? Di mana hek jeung naon? Deui ngaliwat nage ih. Ayo di mana mah gampang nih di non walunga di mana urang ge bisa. Jeung asing atuh atau jeung kerupuk jeung naon jeung jengkol. Naon jeung asin jeung jengkol. Ieu ti koro karatan aing ngadahar kitu mah. Wah, mana nami min biasanya ge dahar di rumah teh jeung pais asin. Henteu lah. Wah, cuk indung maneh jeung pais asin teh gayana ge. Geus lahara rese jeung urang mah. Lain jang, itu juga si Ripa bener euy. Nyamin kebenaran atuh. Pak, dia. Ada kamar gitu. Mereka harus kasih sikin motornya enggak? Di sini halangan jalan. Kita belah dua tuh. Kenalan sih udah nek. Emang sebenarnya kemana sih? Reka kau ucup. Bismillah tuh kayaknya ente karena rawan ya. Enggak, pulang lagi kita gitu. Ih, mana ya pugu? Ayo we. Ayo ka girang juga istrikaan. Terus sebenarnya mah karena udah ada bikin naon gitu. Wah, gante karena badan ikan awe. Nah, jama tahu orang wae, juga nu payu wae. Ih, bapak lu loba, mah. Busuk dulu. Ada nak.
loba mah. Kan ayeuna serius jeung ngebaekeun mah ewe nya. Lah siapa mah dipercaya. Loba, nah, anu kumaha geunan. Ewe nya dong bangun di asal ewe na we. Udaraekeun ieu. Terus ngobrol kenal awewe wae. Ngaliwat mah ieu. Selain akan turun yang mah tuh. Kan gitu mah kudu diisian. Tuh, getang bener. Baculi Sinopal mah udah sensitif ai kana tereuyeun mah ih. Kadenge wae aing ge. Bisa tuh hidup urang aya teh acara kayak teh. Nya pugu eta bingung mikiran rencana. Maka bingung mikiran rencana tuh. Geus lah. Urang boga ide mah. Iya, ketika pugu-pugu. Kami kudu patungan, Sinopal kudu patungan. Kayak meureun aya geus gitu mah tenang. Asal bisa nyetekna gitu. Balik ieu. Ayo nyetekna urang teh. Reka Kang Ucup. Kang Ucup teh begaweun hayam. Bedung kanang kau turun di mana? Loba. Oh, dia mah bagian otak kita encer. Itu. Nah, disebut kita itu ayo kecerdasannya. Tapi kela kalau maksud mana teh nyolong hayam. Ini bener pisan atuh. Wah, orang mah ayo kayak gitu mah. Sieun dosa. Paling ieu ning bisi kapanggih ku Kang Ucupna. Tadi si malam mari kesukaan ka urangna. Cuma kuda otak asli juga. Hiji. Yo, nampak negara dawu kenyanya. Urang teh naonnya? Nah, yang Kang Ucup tuh. Tah, kan itu belum Kang Ucup ngedahar. Ya ada kan di Kang Ucup. Nah, betul tuh. Oke. Karena bukan itu mah ayo teh bebejo. Sudah heus sih macam otak asing tuh heueuh. Kan dia orangnya lamun geus beak. Ika bebeja. Gitu. Tah, eta setuju pisan urang. Setuju. Bos. Mandaharan mah konek wae sih eta mah. Nah, tuh, cuma dia udah. Kumaha siap? Ngambil satu aja ya. Ngambil lagi dengan gitar. Nah, yuk. Coba. Yuk, coba. Ayo buat ayo. Bisa panggil. Ayo kemusuk tadi yuk. Buat. Tekan mana? Kepilihan heula. Bisa jalma ih. Tadi iya. Baik buat. Tah. Sabar hiji. Kamana. Gawat ieu. Jalma. Wah. Gandeng. Kemana kan? Bo. Tadi kemana? Tadi. Apa lagi kayu? Si aya jalma nu geus malu ya. Neng. Ya tahu lah. Ajak kalian ulah nasi nasi tanah. Yang gitu. Emangnya.
Jadi iya teh mah hayam. Heeh. Aja kan si emeh na ame aya non. Jangan masak-masak gitu yuk. Aja kan aya na. Ya lah hayu. Beri nunda gitar mah ya. Heeh, hayu buat lah. Astagfirullah. Apa tuh serah? Bisa lah nggak bahas eta. Nah, ini betul ya. Bisa sih kayak ingat-ingat deh. Gitu aja. Beneran kan dia? Lewatnya. Lewat ya. Ya orang pasti ajang geram. Makanya saya tuh. Nyam. Tuh, ieu mah hayam eta mah keun we lah. Ayo atuh. Ayo lah, mungkin masalah ieu mah gratis. Sirit mah kana barang makan mah. Semangat wae. Ayo atuh lah, gaskeun. Yuk, masak-masak. Mana we? Kurang deui. Imah kampus ya. Ayo lah, gaskeun. Yuk. Yuk sabar kira yuk. Iya nah. Ayo awak. Iya. Ayo guys, yuk. Yuk. Sendal di mana? Tet, kene kan tet. Beli di mana? Beli di mana? Di kandangnya. Aya, tenang eta mah Kat. Oh, gratis. Heeh. Dua. Oke, atuh. Gandeng. Geus baik. Kada ieu meureun. Meni mah aya cara ngaliwat teh urang mulai sampai pisan. Urang ngaliwat cara ngaliwat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ngaliwat lah. Oke, yuk. Jangan ngaliwat. Ngaliwat di mana? Ayo masuk pula. Yuk, ayo mas. Mana di mana? Di bawah. Kita di mana? Di mana? Hah? Sini. Salam mah. Di mana? Datang mah di rawat video mana mana? Ayo. Tuh, ayo. Mana lembo? Ayo mana lembo? Bawa. Saling. Neng, saling neng. Saling. Iya, lagi nak apa ya? Karena saroja. Bagus. Oh. Biasa di aing nya. Diam. Kamu yang ngomong ngaliwat ya? Ya tuh paling itu. Ya. Halo. Ya. Halo. Oh. Ayo dong kami. Apa lu si mana itu si mana nak? Yuk sabar. Kalau si sabar ngaliwat. Ayo siap. Aina pan gas ti orangnya. Bagi tugas. Terus ini bagian ngisikan siap. Yang barudak nya. Jangan benci sayang dua anda. Kamu ngawan sih. Oh, bersih. Oh, bersih. Atau tinggal masak ente jeung marasak. Iya nah. Ya emang ngisikan ge urang bagian tidak pernah ninyan riunganan. Ngabuang ate pan kudu doa meureun. Ke urang mah bagian ngada doa. Doanya naon? Berkang kali ditu cenah. Astagfirullah kawalat ya. Iya. Ari mah. Hayam. Ayam. Nang nyolong. Nyolong di mana? Siu. Nyolong. Tak lebaran yang gua. Lieur. Mana nyolong? Sakamari bahasa ieu. Bukan. Bukan lebaran kemarin. Anu colong-colong. Kalau mah suka. Colong ente bulan puasa kene. Lebaran. Oh, mungkin puasa itu sudah kus mimiti abdi video saeur. Urang. Kamu teh nolongna? Tuh. Bener ti mana benerna? Eta teh saya sakamari. Kana kuklaskeun. Kulkas. Oh, kulkas. Bener sih teh. Banyak. Katanya buktinya tuh. Yang enggak sok enggak ada mega ieu jeung bahasa jeung. Di mana pesak? Ah, teh tadi. Untuk. Ayo. Jom. Enggak. Berat 5 kilo ya? 5 kilo itu cukup mana? Jangan aja 10 loh. Kalau yang megang ayam, ayo muka ayam di tukang. Oh, seger ngejang muka haji ku ayam lah 2. Wah, ayam naon? Ayam layar. Ayam layar. Ayam layar siapa ayam layar? Iya, ayam layar. Apa kuahnya tuh ayam lebih wah, paling dipuja-puja lah. Pakai warna apa? Ayam nak di warna anjing kayak di sekolahan. 7.500 eta. Ini bus gede guys, ayo lah sekilo lebihan mah. Saya kira mau lima. Gila lo, cuma puasa. Pagi dipejit ke lebaran desikan ya kagong. Ya, akhirnya jeng mengaji kurang begitu nih. Ayo saya 2. Masalah ini ya. Yang itu lah, kira aku yang dikunciin ke kandang.
Iya, lumayan lah. Cakur, Mas Cakur. Tuh. Bolo, ayam ai. Tuh. Kemana? Oh, goblok kayaknya. Yo, balad siya kemana? Hei, liur. Wah, kita barudak ilaliwat. Alah. Ai. Min! Kenapa? Repa! Kehed. Hadio! Mak! Hadio! Cemana? Ya. Hadio lah sekarang! Yo, hayu ka dia kena ete yo. Siapa? Iya yang aing ngomong buta ka dia. Mana? Yo. Anjing parah apa yang aing ngomong? Ayam saha? Yo, ayam aing leulean wawu hayam aing di dia dua. Hayam parab. Pantadin. Ayam. Tadin dicokot. Lieur siapa? Ayam aing pakai warna lewat. Nya iya beasna ti aing, hayamna ti aing ya. Allahu Akbar. Sia lamun ka liwat ngomong beureun ku aing lieur di pencitna. Lieur sia mah. Iya mah apal ieu pan begang meureun. Ih, sia mah ieu mah kokojo, ieu teh kokojo ye. Jeung sakalian jeung ke ulang tahun aing disambutna ku hayam ieu. Pan diajak ku ieu. Teu garab pikiran padahal mah ngomong atuh. Ang hayu ngaliwat minta hayamna. Ku aing ieu hayamna. Tadi ngomongnya. Ayu cenah ti uing beasna cenah. Ipan ieu teu nyaho aya hayam lain ti aing lamun nyaho hayam ti aing meureun. Hayu tah hayamna ieu. Ieu nyer teh sia. Aing mah geus teu nyaona. Yo, dehed. Baraloho, da geus jarabrog baraloho pisan. Ya Allah. Garablek pikiran si tarehetnya. Pasrah kena kan tawasa. Lieur tajam mah. Hayam nu aing itu nu 2 gitaran. Dia kan beranta di hayam na eta. Tegara beug pikiran tegeran ya Allah Robi. Mejeuna mah. Kan hayam mah ngomong kitu nya maksud aing mah hayam mah dicokot. Apa dikurang ieu ku sorangan? Siapa? Tapi ngeunah mah. Sepupu eta hayamnya ulang tahun aing teh. Oh. Anta adalah hajat tanggung jawab. Ungkap dah lah. Yang macam hayam. Hayam na eueuh abroha, si teh hayam aing eueuh. Butakeun. Oh, sama lah. Ieu tah dalahan. Wayahna. Mau gerak. Ya, jadi ya hayam lagi semua. Ih, ya Tadi huluna. siap mujurna. Terus dia cicing harandang, sia tiluan wayahna. Sia harese. Kalau wesnya kang eta. Tapi Ridho Kang, Ridho. Geunah sih. Kalau barudak mah hese. Halal. Awalnya tadi Ridhoan. Engkop sih lah kalau dihayaman. Engke malah mereka liwat kos gitu ngomong. Ngomong mang, ayam gitu be. Ketu ayam be aing. Ke be ngaliwat jeung be. Eta ngomong. Ngomong tah saha ngajak eta? Sahanya? Tah. Ulah nyomet. Mar kadengeun. Ulah gitu-gitu deui. Jika kan luar kenjin. Kesurupan siluman kabel yo. Heeh, tuh. Kerja-kerja gue gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Hasrat Family sebelumnya mengucapkan minal aidin wal faidin ya buat semua wala apa sebutnya teh Penonton setia. penonton setia Hasrat Family gitunya.
Dan saat ini tuh kami sedang acara liburan lebaran ya, liburan lebaran, semua kru kumpul gitu. Termasuk dari apa acara silaturahmi ya, dari semua tim dikumpulin semua. Ya sebenarnya sih mau liburan mah mau ke jauh gitu sebenarnya mah, mau ke daerah Bali, liburan ke Bali sebenarnya. Cuman pemerintah tidak boleh kemana-mana, cek pemerintah teh. Jadi ya seenggaknya we kita teh liburannya di wilayah kita we, di belah dari gitu ya, tepatnya di desa Batu Malang saat ini tuh. Jadi acara ngaliwat di segala gitu ya. Terus hayam tadi dibicarakan teh eta lain, mereka teh nggak nyolong, orang baik-baik lah. Hayam nang meuli sebenarnya bisa salah sangka gitu, bisa ya pembohongan publik atau gimana. Orang soleh gitunya, ahli jarah semua gitu insya Allah. Jadi di video itu cuman ini doang acting ya, bukan benar-benar mencuri ayam, bukan. Sok emeh apa pesannya, pengen pesan naon gitu. Semoga cepat selesai corona. Udah. Cepat selesai corona. Biar liburan. Sok yang lainnya pengen ada kata-kata naon, Kang Ripal? Kata-kata naon? Gak ada kata-kata. Gak ada kata-kata Nopal? Cukup. Samin. Pengen sekolah. Ingin sekolah. Akang? Yang nikah. Jadi semua permintaan ini Akang Diki, permintaan apa Kang Diki? Udah cukup. Udah cukup. Kang Acil, jangan lupa Kang Acil nih. Kang Acil. Iya, ini Kang Acil. Pesan Nurido. Cukup. Nah, jadi segitulah permintaan mereka. Nggak neko-neko gitunya, mereka juga permintaan nama pesan terakhir mah. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, sama share sebanyak-banyaknya ya di sosial media kalian gitu, buat kemajuan channel kami, dan terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa pokoknya dukung terus aja channel ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.